Woi, harga diri memang penting, tapi sia tau hayang dihargaan ku batur lamun tahan hargaan ka batur. Eta teh disebutna pinter kodek teh kieu dah. Ari kana udud batur beuki. Punten pilih hayang kasinggung punten nya. Ari kana udud batur beuki, ari manehna tara ngaluarkeun udud. Pan sok geuleuh nu kitu teh. Mana atuh anu sae umi taroskeun ka guru urang rek gancang arek laun bisiakeun elmuna jang naon gancang jang naon laun ari itu make ilmu mah tetep nu gancang aya elmuna nu laun bisiakeun aturan maena. Mata aya dina tajwid waqaf jeung wasol oge. Leres teh? Leres teh? Mau ngacang rok gancang itu para lugu. Muah apa sih lain teh ieu teh taraweh meureun bagong. Kan saya teh palubuh bacana teh. Nyarek gancang ge kudu atur tajwidna, bacaan Qur'anna, nanaonna kudu diatur, kumaninahna, rukun jeung syarat salatna. Edan eta ruku jeung sujud rek pahili ya mana? 45 menit. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allah masuk. Mana mau bari lain. Kurang pengker jadi ini cahayana kayak itu mah. Kurang pengkernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha dararama? Sarehat? Masih semangat? Tunuh jan? Lapar ke? Nah, sarua gitunya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa ila yaumil jazaa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqu wa ahsanul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. As-salatu mi'rajul mu'minin faman aqamaha faqad aqamad din wa man tarakaha faqad hadamad din. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khairul umur awsatuha wa syarrul umur muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tabaruk
ditutup berdoa, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in, amin. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mashkura. Allahumma ij'alna wa auladana wa aulada auladina wa talamidana salihin alimin faqihina fid din birahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Muratibul awqat, pengatur waktu, pemindah acara yang telah memimpin acara ini dari awal sampai nanti akhir. Anu parantos masihan waktos kasimkuring kanggo salah kadarna jumarios sambil silaturahmi ka urang Cijangkar, leres Cijangkarnya ka urang Cijangkar. Anu alhamdulillah wasilah mantena mempersilahkan waktu kasimkuring. Urang doakeun mudah-mudahan ieu Muratibul Awqat, ieu MC atanapi protokol, mudah-mudahan ku Allah sing dipanjangkeun umurna, barokah milik rizkina, istiqomah dina jalan Allah na, amin ya rabbal. Para juama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda anu aya di ieu wilayah Cijangkar, tikawit kepala desa atau kepala kelurahan yang hadir atau tidak hadir beserta staf-stafnya, tikawit ketua MUI, ketua BPD Karang Taruna, ketua RW dan juga ketua RT-nya. Wabil khusus para panitia penyelenggara peringatan Hari Besar Islam memperingati di Isra sareng dimi'rajkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bertema mari kita tingkatkan terus hubungan ukhuwah Islamiyah anu didukung ku ketua DKM, ketua Karang Taruna, ketua RT dan juga didukung penuh oleh para alimil ulama, para kiai, para ajengan. Alhamdulillah, ieu acara anu ditunggu-tunggu ku urang ti kamari, anu diantos-antos ku urang di bulan kapengker, di mingguan kapengker, anu tos direncanakeun ku urang sadayana, wengi ayeuna, penting ayeuna terlaksana. Ieu acara sukses tanpa kendala, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wabil khusus para alimil ulama anu halaladir, tikawit nu anom dugi ka anu sepuh, guru-guru urang, ustad-ustad urang, kiai-kiai urang anu tos biasa masihan ilmu ka urang setiap minggu, anu parantos biasa masihan ilmu ka urang setiap rutinan, setiap waktu, bahkan tercukup ka urang, ka anak incu urang, ustad-ustad urang, kiai-kiai urang, para pimpinan-pimpinan pesantren, para pimpinan-pimpinan majlis taklim anu aya di wilayah Cijangkar, anu leuwih ku urang kudu dimuliakeun, anu kedah prioritas ku urang dihormati, guru-guru urang, ustad-ustad urang, kiai-kiai urang, ece, umi, akang gampang ngamuliakeun ustad atawa kiai anu jauh leuwih teh heula muliakeun heula guru-guru, ustad-ustad anu aya di kampung urang. Betul? Betul. Anu unggal poe mere ilmu ka anak incu urang, anu unggal minggu ka urang mere ilmu dina minggonan, dina rutinan, tanpa pamrih, tanpa hayang digaji ustad urang. Allah kiai ngajar ngaji hayang dibere duit, Allah ustad ngajarkeun ilmu hayang digaji, ece akang Allah kiai nu beukieun amplop, Allah
Kehol pancan beres. Apa nariusina nama? Beda deui. Beda eta mah. Atupan entong oge ustad entong oge kiai nu ngariung di dieu ge nu buyut kana duit mah. Bener teh. Sakalian budak 7 hayang jajan kabeh. Keur teu boga duit budak teh abah sakali hayang jajan teh teu ngarti jeung teu apal kolot keur teu ngala duit. Bener teu? Sakali jajan tetep jajan budak mah. Rinung jeung bapana sakalian teu boga duit ge pan lieur kana sirah. Bener teu? Pusing karena teu boga duit. Jadi loba nu curhat itu. Hulu pusing teu boga duit. Budak jajan kudu make salaki ge hanteu ngala jadi curhat sarana sakalian kitu ge urang pusing lain hayang digaji lain hayang dibere duit lain ngarep-ngarep hayang dibere kiai mah dukung program pendidikanana ku urang dieu gampang ngamuliakeun kiai anu jauh lain ulah dimuliakeun kiai anu jauh oge lain ulah dihormat ustad anu jauh oge da meureun sarua ustad da meureun sarua kiai da meureun sarua ulama tapi ngamuliakeun kiai anu jauh ngamuliakeun ulama anu jauh jangan sampai hilang hormat urang ka ustad nu aya di lembur urang. Tepuk tangan dong buat guru kita. Alhamdulillah masalahna aing pengalaman dengekeun heula saya ngaliuk na bari diuk maka haji nah gitu katingali ke Tingali. nah kasih masalahna abdi pernah pengalaman abdi pernah dionang ke hiji daerah tong diomongkeun daerah nama da Aib. daerah Bogor eta teh maksudnya tong diomongkeun di Kabatur ieu mah rahasia kita berdua saja abdi diuleum ka daerah Bogor Kang Haji pinuh jelema di lapang teh abdi dongkap seperti biasa dina wahon bangga we hate teh ceng teh Gusti jelema masih kene semangat nyambut abdi lebih ka nararangtung mustami teh mi nararangtung maca sholawat pepetasan disunut wasrona diduru cek bohongna abdi teh atoh Kang Haji Gusti nuhun ceng teh meureun lain kamuliaan abdi tapi aib abdi ditutup ku Allah. Bener. Begitu abdi arek keluar pun abdi masuk calik dina jok anu tengah nu dihareup asisten sareng supir abdi ari supir abdi pan awakna jangkung badang bari make sorban di goblok nanti hari teh dengekeun heula keluar supir abdi teh ti heula maksudna marek pangmukakeun panto abdi ngantek kaburu mukakeun panto kaburu jelema kabeh cium tangan kasih goblok eta aing kiceup di jero mobil pas buuk menang leungeuh dibawa digeneng ka ditu tah supir abdi teh ari aing ditinggal cek uing tiasa teu ngimpi modal da penting teh ieu teh abdi teh keluar Kang Haji da tiasa kunyalira mapah we abdi teh katempo keneh tah panitia teh ngageneng supir abdi ngaliuk panitiana teh gugupan ka uing ya kena buru nya bisa tinggal Kang Haji sama lu aing santri nambeun cek aing teh tunggu tanggal mainnya sia nepi ka tempat istirahat sapertos ge we percis gitu nepi ka tempat istirahat abdi cali supir abdi cali ku digogah make sorban buru duul teh atus susubuh teh numpuk we kasih tangkurak maneh aing eueuh nu nanya-nanya acan aja Gusti saya perjelas nu paling nyeri hati abdi umi lain pedah teu cium tangan ka abdi Kang lain pedah teu nyambut ka abdi lain pedah teu sasalaman ka abdi demi Allah
da abdi mah meureun can pantes dicium tangan ku batur, can pantes bisa salaman ku batur, teu pantes ku amal abdi anu petot kene, teu pantes ku dosa-dosa abdi anu numpuk, teu pantes ku awak abdi anu siapa diri nyebut petot ka aing? Aingnya tuh ditungtung di ditu nyebut petot. Lain petot sate aing teh kurang badag. Nya santai. Nu paling nyeri hate abdi jelema ngaribu kabeh ngagulung hayang cium tangan ka supir abdi ngaliwat ka kiai setempat anu keur caralik nepi ka kebun punten acan. Tapi harita ku aing bicara eta supir. Aja dan kayak tiga orang yang ngelujeng aing sama kayak sorban sih. Aing jadi Alexia ku si eta. Maka pantas ada kalimat al ulama kasiroj ay nurun fi qalbil insan. Urang Cijangkar kudu apal, ternyata kudu bunga loba kiai, loba pasantren, loba majelis taklim, loba ustad di lembur urang. Nurun fi qalbil insan kasiroj, bagaikan lampu yang akan memberikan cahaya kepada siapapun yang mendekatinya. Kahartos? Eta geuning halis ngariuk kitu bangun teu kaharti. Cobi abdi rek nanya, ari urang dieu butuh teu ku lampu? Apa ningali aing ge mun aya lampu? Coba ieu lamun lampu di pareuman poek moal. Keur mah poek abdi na oge. Banyak aing ceramah huntu nya buburi sat. Apa rawasan meureun kieu mah kan aja resep. Abdi bisa ningali ka Mustami, Mustami bisa jelas ningali ka abdi. Artinya cahaya yang ada di ulama berarti lamun jelema hayang burung hatena sing daek ngadeuketan ulama, sing daek ngamuliakeun kiai, sing daek ngariung dina majelis taklim. Nah, sabab aya kalimat saur Kangjeng Rasul al ilmu nurun ay ilmu syar'i nurun fi qalbil insan. Satu-satunya ilmu nu bakal nyaangan hate jelema dunia jeung di akhirat. Ilmu agama di mana ayana eta ilmu? Tuh di pengajian, tuh di namingonan, tuh di majelis taklim, tuh di pesantren. Jelema jauh di majelis taklim, jelema jauh di majelis taklim, jauh di pengajian, jauh di ulama. Komo dina hate aya izin ke ulama. Alamat poek hatena dunia akhirat. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan urang di masing kacaanan. Amin. 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 Ya abdi maregreg Kang Haji ningali model kieu ya Allah ya Rabb. Da sabenerna mah ceuk nafsu mah eueuh we ya kieu teh urang teh hayang na geus ngagoleh. Leres teh? Bener teh? Ibu-ibu kahayangna mah eueuh we ya kieu teh urang teh geus ngajapapang we di imah. Hayang istirahat ngarasakeun kacangkel urut digawe, ngarasakeun kacape urut di kebon, ngarasakeun kacape urut ngurus rumah tangga. Akang kudu nyaho dan upang capek nang ngurus rumah tangga teh pamajikan. Itu biasa. Minimal tawat. Dan umi leres pisan, abdi mah lain ceuk batur, abdi ngalaman pan abdi ge boga pamajikan. Kalau resan kan pemajikan abdi mah awewe nya. Oh mah laki. Heus sok ditingali umi ku abdi lamun di bumi eta pamajikan abdi da moal jauh meureun. Isuk-isuk teh papu kos kapal pecah. Bener teh? Seusuhan numpuk gegero can beres ngapel imah. Budak opat modal wae deui. Kesalakina nama tumpang kaki, weh hareupeun imah, waduh. Ternyahoeun di dapur mah pamajikan keur ieu. Umi urang teh kahayang nama istirahat jam sakieu teh. Ece urang hayang nama geus ngajak papang jam sakieu teh ceuk nafsu. Atuh lalaki ge sarua kan hayang nama urang teh daripada tolak ceuk nafsu mah urang teh hayang nama ngajohehe sangeuk ini ka pangkolaban teh. Memeh ini teh di imah perang antara akal jeung nafsu urang bener teu Kang?
Ini apa ulah kieu teh? Hayang nama urang teh geus ngadableuk di imah tumpang kaki hareupeun imah. Bari ditemani kopi hitam yang ngabul, anjay. Centang ku NPO. Dagor ku goreng hui. Dagor keune huluna kana temot. Modal rek ditu na. Cek nafsu. Da abdi mah yakin tuh ditarukang barudak pemuda Kang, abdi mah apresiasi barudak, abdi mah bunga ningali marana hiji dina pangtolaban. Hidup pemuda. Komo Kang, abdi ge da ngora keneh pemuda teh hayangna nama komo wayah kieu hayang nama ulin-ulinan cek nafsuna mah. Hayang nama nongkrong main ludo. FF ML Mobile Legend anu hero nasi jilong teh geuning jeung si Alukar taya terus si Balmon jeung si Laila anu sok nemakan di MM lain osok-osok dengekeun heula sumudon ka aing osok-osok umi punten abdi mah apal nu kitu teh cukup dina apal hungkul. Nah make abdi kudu apal nu karitu supaya abdi tong katipu ku budak. Da kudu apal atuh. Coba lamun ditipu ku budak, ceuk budak nate ayah hoyong top up diamond. Bapana teh nyahoan, ceuk bapana teh jang naon top up diamond teh? Eta geuning aya sedekah di masjid. Man hayo we diberean meureun. Ari urang nyahoan moal katipu mi, abdi mah apal nu kararitu teh hanya sebatas tahu saja. Ngan sakapung mah barudak sok ngajakan mabar ah dilayana, meh ku aing. Bodak mung ele atuh wing oge. Tuh ceuk nafsuna. Tapi reug-reug Kang Haji. Ieu dina hate sararea rek pemuda, rek bapak-bapak, rek ibu-ibu, pemuda-pemudi, hayangna ceuk nafsuna mah kaditu kadieu, tapi dina hate urang sararea aya dasar cinta kana pangajian, betah di majelis taklim, cinta kana tolam ilmu, resep jeung cinta ngariung jeung ulama. Rela berbondong-bondong dararongkap di bumi masing-masing ke tempat ieu. Umi, abah, tong leutik hate ku urang dilawan eta non hawa nafsu, ku urang ditinggalkeun heula sementara tempat istirahat urang datang ka dieu tong leutik hate ku Allah bakal dijamin kabeh nu ngariung di dieu ti hareup nepi ka tungtung sararea bakal dihampura dosa-dosana. Amin. Ya rabbal alamin. Harayang ieu dihampura dosa. Eta nu teu ngajawab bangun teu goblok dosa. Harayang dihampura dosa. Cung nu boga dosa. Nya bener Kang Haji bener. Tah jigana tuh ku Kang Haji ge dipayu dicontohan. Sakali deui harayang dihampura dosa. Cung nu rumasa boga dosa. Oke, cicing tahan dengan tahan orang itu mah baik. 1 2 boleh mana dia? Oh iya. Anu teu ngacung berarti dosana panglobana eta. Pandosa mah kudu di aku meureun umi bener tah? Pang tolol-tololna jelema gawe dosa bari teu rumasak kana dosana. Sing atuh ari disebut tolol ku kiai. Dari kamari ge tukang es teh jadi beunghar. Bener teh? Ada kasalna jualan es nih jadi boga mobil. Eta teh barokah disebut goblok. Panggoblok-goblokna jelema keur masalah umi teu rumasak kana salah. Da abdi mah wani nyarios kieu. Paduli disebut ku batur purah bobok purah tarok purah morosotkeun tali. Purah ngarorojok liang. Premanisme wes eta mah bangor pura maksiat pura doraka. Nih akang ulah waka ijin ka jelema kitu teh beuteung ujung-ujungna ku Allah dibere taufik tur hidayah maca istighfar tobat ka Allah nepi ka bersih dosana eta jelema. Da ade kene jelema kitu daripada jelema nu sok suci mah. Setuju? Setuju? Geuleuh aing mah teh kan sok suci kitu.
so ieu teh geuning. Meuni asa aing panghebatna. Nah, jemring deh kan? Ngajawab batu well gitu. Ieu mah teu gararaeul. Coba balikan deui. Meuni asa aing panghebatna. Tak gitu, nini ge well we geus. Meuni asa aing pangpinterna. Meuni asa aing panggagahna. Meuni asa aing pangbeungharna. Bye. Nurutan Bang Jack eta teh video nih. Ngawangkong ning Bang Jack jeung budak leutik. Well. Kamu sedang naon anak leutik? Well. Budak leutik kan ngajawab nih. Jangan panggil aku budak leutik, paman. Aku sudah buluan. Aing geureun mah masih eta tah. Si kancil. Muni asa manehna panghebatna nepi ka teu bisa ngahargaan ka batur, nepi ka asa manehna sombong pangbeungharna, nepi ka teu bisa ngahargaan ka jelema nu dihandap, ka jelema malarat, nepi ka manehna pangasana panghebatna, asa pangpinterna, nepi ka teu bisa ngahargaan ka jelema anu barodo. Woi, harga diri memang penting, tapi sia tong hayang dihargaan ku batur lamun tahan hargaan ka batur. Terus teh Umi. Bener teh. Lamun cekolot mah eta teh disebutna teh pinter kodek. Nya kaji, ari ku batur dihargaan hayang, ari manehna teu bisa ngahargaan ka batur. Eta teh disebutna pinter kodek teh kieu da. Ari kana udud batur beuki. Punten pilih aya nu kasinggung punten nya. Ari kana udud batur beuki, ari manehna tara ngaluarkeun udud. Pan sok geuleuh nu kitu teh. Sakalieun nyongcong api-api ngawangkong. Oh cenah ge tadi aya nu tabrakan. Motor jeung mobil takana korek jeung bungkus udud. Jirabrot teh cenah eta mah tabrakan. Bari dicekelan tak korekna teh. Dan nepi ka ngacleng cenah supirna make baju bodas sabatang eta teh. Diguling cenah kana susukan padahal kana bibir manehna. Dan tika kahuruan cenah ke huluna padahal mah disunut ku manehna. Ini teh si pelaku mah teh. Umi akang punten dina hate urang mah rumasa loba dosa. Urang mah rumasa jauh ti Allah. Urang mah rumasa asana sapoe nepi ka poena teh asal loba kene dipake dosa daripada dipake ibadah. Dipikir-pikir mah ieu leungeun we leungeun. Urang mah asal loba kene dipake nyoho HP daripada mukaan Quran. Ieu curug teh asal loba kene dipake tek-tek layar TikTok. Daripada dipake tahiyat dina salat. Urang mah rumasa ieu bujur teh resep keneh jeung betah keneh cicing dina tontonan daripada dina tuntunan. Urang mah asana ieu suku teh resep keneh ngalengka kana dangdutan daripada kana mingonan. Betul. Tapi sanajan kitu Umi wios mudah-mudahan penting ayeuna urang sararea dosa sing dilebur di hampura. Amin. Belum Allah bakal nurunkan malaikat rahmat, kan sudah dijamin melalui hadis Rasul. Man ittaqalla liyata'allama ilma ghufira lahu qabla an yakhwa. Sing saha jelema nu daek ngalengkahkeun dua sampeanana, ngalengkahkeun dua sukuna ti bumina masing-masing menuju pangtolaban, memeh ngalengkahkeun dua suku geus murluk manteh dosa dihampura ku Allah. Coba udah tarik itu macam api-api ini tuh. Oh arek nipu malaikat mun. Malaikat memang saya nipu ge dicekek manten lain gitu pola pikirna. Kieu pola pikirna cacak memeh mangkat dijamin dosa diampura ku Allah. Komo nepi gitu atuh. Nepi ka tempat pangtolaban Allah bakal nyiapkeun malaikat rahmat anu mana eta malaikat rahmat teh bakal diberi tugas ku Allah. Kira-kira meureun lamun bahasa urang mah kieu
Padahal ke apanya ngobrol nami warana Allah ka malaikat supaya kahartos. Saur Allah teh. Hei malaikat. Malaikat ngajawab saur malaikat. Kaula nun Gusti. Ongena. Dijing ngareng kan. Aya pikersal naon Gusti abdi di sawuran tobat Gusti tobat saur Allah hei malaikat tuh di Cijangkar kota Sukabumi penting ayeuna ngumpah hamba-hamba aing anu keur ngabuktikeun kacintaanana ka ulama ngabuktikeun kabetahanana dina talab ilmu ngabuktikeun kacintaanana kana siar-siar agama aing saur Allah ngabuktikeun kacintaanana kana nabi-nabi aing nepi ka ditinggalkeun tempat istirahat mah ditinggalkeun waktu istirahat mah rela ngariung penting ayeuna malaikat wayahna turun ayeuna keneh ka Cijangkar amin amin. Nah, abdi mah tadi di jalan gerimis kan. Di jalan ini teh di jalan Palabuhan 2 gerimis. Eta teh lain hujan-hujan. Ah. Katempo nah hujan ku. Eta teh cai. Kok aya nu menyebut malaikat. Aya nu menyebut malaikat kayak pajarkeun murid sibuk corona. Anu makoli inalah makan teh geuning. Ngansing jadi hitungan malaikat rahmat keur ngariung di Cijangkar amin. Tanpa kita harus bisa melihat, tanpa kita harus bisa mendengar. Saur malaikat mangga Gusti abdi ayeuna bade ka Cijangkar. Begitu malaikat dugi ka dieu saur malaikat adualana Gusti amuing Gusti ieu geuning leres pisan jamaah urang Cijangkar teh meuni seueur ahli ngaji Gusti amin amin. Cijangkar teh ahli pangajian Gusti ieu jelema nepi ka pinuh Gusti bari rupa-rupa ge jelemana aya nu keur nangkep tuur Gusti nya biasa we tong diomekan biasa lain meuni ngeunaheun anjay gitu nya biasa we biasa tong diomekan tuh jadi nyarang mun ka iceu sararea paman bolah ditumangan ararudud we Gusti tika ngebul jeung ceuli-ceulina meureun gitu mangga tuh Gusti pasihan tugas abdi saur malaikat saur Allah malaikat cabutan dosa-dosa jelema nu keur haladir peuting ayeuna amin kumaha ieu nangkep tuur Gusti cabut entong cabut naon si goblok cabut tuur masa ulah si emak we karunya dosana paduli mah bari nangkep tuur oge datur kolam ari itu Gusti anu meledug budud wae cabut entong naonana dosana sarua ulah udah ngomboy berarti menang nganyuk nang pamere di panitia dosa dicabut ku malaikat dosana naon si malaikat rek nyabutan dosa urang ditugaskeun ku Allah ditampa macakeun istighfar pikeun dosa-dosa manusia nu keur calicing dina tempat tolak ilmu amin dosa leutik dicabut dosa gede dicabut ayo eceu ngajawab eta kunaon ulang we ayo belah dieu teh kade ngajawabna euy coba sok ame ngeunang lu teh kitu teh nomor teu ngajawab didoakeun sing teu bisa dituts ya dosa leutik dicabut dosa gede dicabut nu karasa dicabut nu teu karasa dicabut eta nu dihaja dicabut nu teu dihaja dicabut naon dosa namanya nyawa nah nyawa na balik diri palora nya kabeh minimal dosa orang sing dihampura ku Allah melalui pembacaan istighfar na malaikat di hadapan Allah ya Rabb saur malaikat
Iya Gusti dosa urang Cijangkar ku abdi geus dicabutan. Hampura Gusti dosa urang Cijangkar nu keur ngariung dina pangtolaban. Amin. Iya ku abdi geus dicacanda Gusti dosana. Kudu dikamanakeun Gusti ieu dosa. Nah kudu dibuang ku abdi ka laut. Saur laut abdi teu bisa narima kana dosana. Puguh ge di abdi ge loba dosa. Atuh dikagunungkeun ku abdi dipijeun. Saur gunung baheula gunung teh sepi tina keramaian. Justru ayeuna mah loba nu maraksia teh di gunung. Hampura malaikat abdi teu bisa narima eta dosa. Laut teu bisa narima, gunung teu bisa narima, malaikat. Saur malaikat Gusti abdi bingung ieu dosa kudu dibabetkeun ka mana? Lamun nanyana ka abdi dijawab kieu, eta dosa bikeun we ka jelema nu balik ti heula memeh ngaji beres. Ini teh goblok baru main ngarek baliknya. Mah daripada uih mawa dosa, mending menjedog di dieu nepi ka beres. Siap ieu nepi ka beres? Anu bener. Siap nepi ka beres? Siap nepi ka jam 12? Wah mantap yakin kan dia. Siap nepi ka jam 1? Nepi ka jam 2? Nepi ka subuh? Cak sia cara ricing aing balik ti heula. Oh berarti lamun aing balik ti heula mah bareng kita bareng goblok aing kecaletot menjadi aing moal dosa ieu teh. Mudah-mudahan nu ngariung di dieu minimal pulang ti dieu teh Kang teu sia-sia hate urang ikhlas tolak ilmu dosa urang sing dihampura ku Allah. Nu kadua saur Allah malaikat tawakal ka mana-mana tungguan heula nepi ka beres. Perhatikeun heula nepi ka beres. Engke lamun geus beres kakara bagikeun. Nah saya tambah jadi kana besek ieu teh. Kaciri lapar nanti heueuh. Ganjaran besek-besek. Bagikeun ganjaran malaikat sakumaha anu geus dijanjikeun ku Rasulullah, bahkan dijanjikeun ku Imam Syafi'i. Julusu kasaatan fi majlisil ilmi khairum min alfi raqatin. Umi punten, akang punten sakedap. Neng punten sakedap. Kurang bisa kanyahoan ayeuna nama. Kunaon si paloba mingonan teh loba keneh manusia nu paremungkeun, loba keneh manusia nu teu init, loba keneh manusia nu terseupeun kana pangajian. Umi bisa kajawab penting ayeuna bisa kanyahoan bahwa eta jelema nu taradaek datang kana tempat pangtolaban teh, taradaek datang kana mingonan teh berarti eta jelema teu nyahoeun kana kuliahna ti Allah nu sakitu badanna. Khairum min alfi raqatin, cicing dina tempat tolab ilmu mingonan, rutinan, majlis taklim, pantolaban per jam ku Allah di kuliah ganjaranana. 1 jam lebih hade ganjaranana tinimbang 1000 rakaat salat sunah. 1000. Sanem seri sanem. Saya rakaat tuh coba yang tuh. Sok bayangkeun ku eceul mun pagawean nu ngabayangkeun aya. Aya pernah di dieu nu pernah migawe 1000 rakaat. Borok ngaji. Sakalian qobliyah badiah ge keur gablek duit. Keur loba duit ke mana edan takbiratul ihram leuh kota keren kana kaca masjid. Kayak padenge giliran teh gablek duit leuleus salatna teh anu samingana mun aing jadi malaikat dicekek wae lemah gitu kan. Salat dipilih-pilih gitu. Taroskeun we ka guru urang Umi, urang mah boro-boro 1000 rakaat, boro-boro ratusan rakaat. Cacak-cacak qobliyah badiah ge dipilihan. Cacak-cacak salat tarawih sakedeung dikadatangan bulan suci Ramadan. Tarawih we urang mah 20 rakaat ditambah witir 3 geus milihan imam sok sia ngaku hayo. Memeh tarawih nu ngelakan jendela masjid. Jadi dicek heula apa. Pisakeun cai imamna. Wah, imam bayawak cenah. Balik-balik kan mau bareng sih
lila siapa mah. Oh ya orang pinah cenah tuh ke masjid sebelah ke masjid itu pinah ke pinah ngabring pinah padahal imam nu eta ge ngilu pinah. Akan cenah penting lila. Taroskeun tuh ka guru urang, taroskeun ka kiai urang, umi punten, urang kudu apal lamun nyaritakeun salat komo deui bab berjamaah lain urusan gancang atau launa ada salah kaprah. Nu kudu jadi patokan bener teu kana ilmu mah. Kantos cing mending kene nu laun teu make ilmu mending kene nu gancang bari make ilmu. Nah itu mulai cerdas. Ada gitu hayang. Mending kene salaki balik teu mawa duit mending kene duit datang salaki teu balik-balik. Lagi cicing heula ibu-ibu nu jawab. Urang kodok hatena pamajikan urang. Perhatikeun. Mending kene salaki balik teu mawa duit mending kene duit datang salaki teu balik-balik. Oh mending duit. Jadi kemarin salaki mah dihakan juri oge nya. Tika kitu guningnya. Kuali dibejaan umi jawabanana. Keun bae teu mawa duit oge, nu penting salaki bisa balik berarti sehat jagjag salamet. Sanajan halita teu mawa duit ari jagjag bari sehat mah berarti isukan bisa ini teuing meangan duit. Daripada duit 5 juta datang ka imah ari salaki diimpus di rumah sakit. Untung meta duit 5 juta beak deui pake ngurusan tangkurakna eta teh. Beres teu nih. Tah ayeuna lalaki mah jawab cici. Sekali sewa. Mending kene awewe gulis tapi beuki hitut. Cicing lain cicing. Lain ngaji itu beri seserian dia pan jalan macam mana tahu hiji-hiji eta deh. Ya berikan diri. Mending kene awewe gulis tapi beuki hitut. Mending kene beungeutna biasa-biasa tapi knalpotna normal. Udah jam naon kan ngaji gelis oge dibeuki ngaduk mah. Era bawa mau uli oge. Dibawa kulit teh na motor, dibonceng na motor, mangis tamulan disadangi. Malam minggu di apelan kula lakina. Assalamualaikum sayang, datang. Baik depan tadi dibuka ku kabogona. Cenah ge udah datang ya. Silakan masuk. Nguk. Kahulang lalakina teh sorangan cenah nek. Ustaz Dece. Gek, dio atuh silakan cenah adi minum. Ustaz Dece. Cacing lagi tongol-tongolnya neng mah cenah nyari beuteung bade ka WC heula bari lompat teh pek. Itu ruk wae ngawe kitu mah heula. Udah nyari beuteung. Lain jadi ingat nuju di Kobong pangarosna ngaji punten ya timanya. Iman kapungkur pesantren di Pondok Leungeusirnya. Di Pondok Leungeusir pimpinan Ama Kiai Haji Ujang Kosasih almarhum. Allahumma gfir lahu Allah yarhamhu. Amin. Neme tilu sasih kapungkur ngantunkeun anak. Abdi masantren didinya selama 15 tahun ngadon sare. Ngadon maok lau. Bangor abdi kapungkur kantos kieu saur pun guru teh. Tel cenah. Tel. Karena keluar Kartel. kartu udah ieu. Tadi disebut kartel tadi kobong kene. Jadi eta gelar kartel teh pamasihan ti pun guru almarhum. Aya artina. Tel cenah maneh. Jung cenah diajar ngimaman tarawih. Cenah ge teu tiasa ngimaman nuju kirang sehat hari tama keneh nyebat teh ka guru. Cenah ge nuju teu kirang sehat. Maneh imaman jung bari diajar bisi engke maneh ditatikeun jadi ustad, jadi kiai, jadi imam. Tadi diajar heula bari kobong moal reug deui, moal reumpeuh deui, moal ngageter deui. Muhun teh mah mangga. Jadi abdi ka mushola nu aya di jero pasantren. Begitu dina panto papanggih jeung si abah aki-aki. Pan aki-aki mah kolotnya. Nya, kada di panhakas ngebang usahain. Nya aki-aki mah pan kolot. Naros siapa teh ka abdi. Jang cenah ge bagian saya cenah aya imam. Bagian aing cenah.
Dan geus biasa teh ngobrol nanya siapa ada rajin ke masjidna siapa. Naon gitu gebernya. Anjir aing ditantang ku siapa? Siap goblok. Saya abdi asuh ka musala da asa ditantang teh aku yakin. Sup ka majelis sup ka pagimaran 20 tiu rakaat. Ku aing diceperkeun eta salat. 5 menit cuk beres ku aing. Di tempat si Abah eta modal teh lah. Macam-macam si Abah nya. Urang makalang nepi ka palapadi. Nah, salat teh dipilihan. Leres teh? Bener teh? Mana atuh anu sae umi taroskeun ka guru urang rek gancang arek laun disiapkeun elmuna jang naon gancang jang naon laun ari itu make ilmu mah tetep nu gancang aya elmuna nu laun disiapkeun aturan maena mata aya dina tajwid waqaf jeung wasol oge leres teh leres teh mau macam rok gancang itu para lugu muah muah apa sih lain teh ieu teh tarawih meureun bagong. Kan saya teh paralugu bacana teh. Nyarek gancang ge kudu atur tajwidna, bacaan Qur'anna, nanaonna kudu diatur, tumaninahna, rukun jeung syarat salatna. Edan eta ruku jeung sujud rek pahili ya mana? 45 menit. Gitu, ekspres. Matakah aja, kunaon dia urang teh semangat peringatan Isra Mi'raj dipimpin jeung dicontohan ku guru-guru urang. Semangat para juama di urang, semangat para ulama di urang. Hayang ngayakeun peringatan mieling kana Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Kang Haji punten lamun nyaritakeun Isra Mi'raj umi tong harigani urang para sahabat teu asup otakna keur mikiran Isra Mi'raj. Komo urang jelema biasa. Ayo urang teh jagoanan cara urang arek ngayakeun peringatan Isra Mi'raj. Apa alasannya? Punten, kok di urang kupas. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa anu hanya bisa diterima ku keimanan. Lamun diterima ku akal, teu mungkin umi perjalanan Kangjeng Nabi di Masjidil Haram sakadet netra nepi ka Masjidil Aqsa nu aya di Palestina. Tong hariganing ka Palestina ti Masjidil Haram ka Madinah wae nu geus pernah ka ditu menggunakan bis itu 6 jam. Betul? Betul? Mudah-mudahan geura urang dieu teu acan pernah sigera narasib ka Mekah. Urang rindu ka Rasulullah. Urang hayang ngasaan nikmatna ibadah di Mekah di Madinah. Nemu ngapoe urang dina salat dina talafuz niatna mustaqbilal kiblat nepi maka Masjidil Haram eta kiblat ngajak di Ka'bah nah hareupeun. Anu di dieu urang nikmat maca shalawat, maca maulid, maca shalawat, nikmat nepi ka Madinah begitu asup ka babu salam umi abdi ngageter kadek-dek awak ku bunga. Asup ka babu salam menuju raudhah, menuju rumah, menuju makom baginda Rasul. Begitu masuk ke Kang Haji, kakara kalambaikeun leungeun, assalamu alayka ya Rasulullah. Kuat muruluk, panon abdi marurat we. Ayeuna. Cai panon. Tong sari aing keur sedih ya teh. Maksudna cai panon banyak panon marurat. Cai pan. Aing kena anu salah heuh. Aing teh keur sedih ya teh ngabayangkeun Rasulullah. Asa di. Nepi ka nyurucut cai saja abdi. Da Kang Haji geuninganan tong oge Masjidil Haram tong ge Masjid Nabawi nah Kang Haji. Urang mah da urang lemur geuning komo abdi cacak-cacak naik pesawat na ge pan anjeun teh geus deg-degan urang. Baheula mah sok minta duit geuning ngana kapal. Dari papatahan ku inung eta teh. Nah cenah tuh minta duit cenah aya keluar. Saya aing keluar eueuh kalau beuni mah eueuh ka bibir imah pas kalapang saya liwat kapal minta duit. Kumaha mun kapalna ngalieu? Cek kapalna teh goblok aing mah tak kapung ge keur ngalah duit. Kari-kari begitu arek berangkat ke Mekah naik pesawat umi deg-degan. Abdi waktu bisa ditanya aku, "Nyir, kuning naon dong?" Masuk ka jero pesawat. Begitu cari teh dina jokna aing kiri koe kitu bisa ditanya. Balik kiri tidak asep. Begitu maju taluas manya maju gitu. Begitu take off disebut tanya cuy gitu tadi gas lamun cara urang malna lepas landas teh syak cuy
samurag si kanyo teh. Mengecek. Oh, di kamar teh si leungit. Nya aing berdua-duana nok eta. Begitu lempeng pesawat turun reuk tadi dinyamang ngeunaheun asa di imah we geuning teu karasa jag cigjung coba dinabrak reuk nabrak awan. Kakarape keluar pembimbing harita pembimbing Kiai Haji Asep Mubarok sareng ama Pondok Lengsir. Saur pembimbing kepada jemaah semuanya silahkan selamat menikmati perjalanan dari Indonesia menuju Makkatul Mukarramah. Nu hayang nanaon tinggal menta we ka pramugari. Aing ngarenge pramugari pan atoh. Mira garulis irung nage ecet bawa lingkung mancung eta irung 4 menit na puluh kan bujur nage wow sagres salon eta mata bujur nage kan rada betah gitu kan di pesawat mulai turun digoroan ku abdi cek abdi begitu rek ngagoroan pramugari abdi teu inget bahwa abdi teu bisa bahasa Arab. Saya teh kumaha ngagoroan bahasa Arab nya bener. Ada orang mah orang Sunda rada jenius rada palinter panggilnya orang Sunda. Ah pede we abdi teh ngagoroan cek abdi teh ka pramugari. Tapi ngartieun. Manehna teh culang cileung, cuman teh atuh ku aing dijawab. Manehna teu bisa Sunda, aing teu bisa bahasa Arab, jadi bego duanana. Dikupayan ku abdi. Nyamperkeun manehna teh kana kursi abdi nanya bakunana mah cek manehna teh. Teh naon cek manehna. Ari abdi pan ngajah hayang nginum dipetakeun deui ku abdi. Cek abdi teh. Manehna malik nanya. Oh hayang nginum naon? Hari abdi pan kabeneran hari teh hayang nginum cai susu. Aing bingung. Kebayang baru dah kebayang. Kebayang yang eta. Kebayang dah sedikit. lu nyeri beut Pula urang teh nya kan. Teu da kumaha teh dibere teh dipetak. Kapaksa we ku aya dipetak. Ceu abdi teh mis. Cek mainna teh nu gelo dasar cai we. Sing alaman sararea kamu ka amin. Kau sok nyaritakeun duit, Kang. nyeri beut Dalai urusan duit, Kang. Duit mah nomor hiji. Ini teuing teu make ongkos. nyindir panitia Ngan sebelum nyaritakeun duit sing daek yakin wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja sing saha jelema nu hatena takwa ka Allah manteng ka Allah urang hayang ka Mekah ku Allah bakal disiapkeun jalan kaluarna amin amin haroyong ka Mekah geus daftar oh jadi karak hayang gitu eta mah bedana kos berobat ka dokter teh ini tisu balik sore teu dipanggil-panggil ku dokter. Harakah molotov kan ka dokter goblok sia. Aing teh isuk di dieu teh cici ku sia teu dipanggil-panggil. Cangkeul atuh dokter ke heula bah cenah ulah boga goblok. Ku aing dicek heula bukuna cek dokter teh aya teu ngaran bapa di dieu. Ai pas dibuka teh buku daftarna sia nu tolong. Arek dipanggil kumaha ku dokter ari teu daftar mah dia hareup. Bener teu? Salah dokter, salah nu teu daftar. Sing daek daftar ka Gusti, amparkeun sajadah Gusti abdi kangen. Kang engke lamun geus nasib ka ditu atawa taroskeun ka nu geus pernah ka ditu, tong hari gani ti Mekah nepi ka Masjidil Aqsa ka Palestina, cacak-cacak nepi ka Madinah 6 jam. Tapi Kanjeng Rasul dengan kekuasaan Allah dengan berkendaraan buruk sakedek netra daripada Masjidil Haram nepi ka Masjidil Aqsa. Oh, teu asup ku akal urang. Berarti ku keimanan ieu Isra Mi'raj. Yakin nu ngariung di dieu oge da ku asup ku otak mah moal asup mikiran Isra Mi'raj. Tapi kenapa urang semangat? Ada pendidikan di dalam kalimat peringatan Isra Mi'raj. Apa pendidikannya? Mari kita tingkatkan terus hubungan ukhuwah Islamiyah. Tak iya pendidikan anak
Kantos. Ulah seserian wae. Nyari beuteuh. Dari betul. Satu, pendidikan kita niat dan tujuan memperingati anu dibimbing ku guru urang memperingati Isra Mi'raj. Yang pertama, pendidikannya adalah ketauhidan sing karaluat nahan tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tuh aya deui pangeran nu wajib diibadahan kecuali Gusti jeung moal aya deui nabi santosna baginda Nabi Muhammad. Umi Abah tanamkeun eta ketauhidan dina hate urang. Kunci sing tarik jangan sampai ada sesuatu yang bisa mengganggu kana keimanan urang. Lamun isukan atawa pageto ka dieu ka Cijangkal aya jelema bari teu wawuh aprak-aprakan ngaku jadi pangeran ngajak pindah agama. Rek di waro moal urang dieu. Arek di waro moal. Nah make moal. Oh, ini podara. Rek di waro moal. Nah make moal. Sesat. Kajawabna kieu atuh naha make moal. Ah moal we. Itu atuh ame deui masalah. Balikan deui. Lamun isukan atawa paketo ka dieu aya jelema aprak-aprakan ngaku jadi pangeran ngaku jeung ngajak pindah agama. Kurang Cijangkal rek di waro moal. Nah make moal. Amuy. Lamun isukan atawa paketo ka dieu aya jelema aprak-aprakan bari teu wawuh ngaku jadi nabi rek dituturkeun moal. Aduh alana nah make moal. Eta jelema nu ngaku jadi nabi teh pan ganteng make gamis bari godegna kanal tuturkeun moal. Pan eta nu ngaku nabi teh mawa duit sakarung cokot moal. Cokot lah duit namanya. Kerasa duit anjir. Cokot lah duitna tewak jelema bawa ka kesatuan urang, bawa ka pimpinan urang, cek urang, woi sia mau di sakalung kelaan ku ditukeurkeun jeung keimanan katauhidan urang. Katauhidan urang tidak semurah itu dan tidak akan mampu salam dunia sugan ieu pinuh ku duit moal bisa ditukeurkeun jeung keimanan urang. Ngan menta heula cenah salamar jeung meuli asin. Tahankeun we akang dina hate urang. Kunci kuatkeun mihape. Sajaroni kitu urang sing boga kasieun, urang kuat nahan akidah, tapi urang sieun jeung keung anak incu urang bisi teu kuat. Terus wal yahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriatan apa? Umi urang kuat nahan akidah tapi urang boga kasieun jeung boga kakeung. Anak-anak urang sok sieun teu kuateun. Naon sababna? Budak ayeuna mah geus beda jeung budak baheula. Budak baheula mah ayeuna teh karolot umi. Budak baheula. Nya atuh. Hayo he budak wae. Budak baheula jeung budak ayeuna geus beda. Budak baheula mah ayeuna teh kolot. Atuh. Jadi kieu nyebutkeun beda teh. Baheula urang beres ngaji di ustad terus urang teh bangor eleng dicabok ku ustad teh geuning baheula teh nya bebeja we ka bapak urang cing ku bapak urang dibelahan apa ditamahan setuju Kang abdi ge ngalaman keneh keur ngaji cabok ku sada bangor aing baheula umpan kali bebeja ka bapak naon sih jeuling ngacelung kunaon ngacelong dicabok ku ustad karaka ditampilin bisa belah geuning ku bapak urang geplak sia meureun erek sia meureun teu nurut guru moal nyabok amun maneh nurut mah betul sok ayeuna mi aya teu nutup budak di sini di sekolahan di Masjid Salim pengajian capret kitu ya di sini bebeja ka bapana panon leungit panon siapa di sini ku guru lapor
Oh kamari hampir viral aya ustad arek ngakocor 3 tahun di penjara gara-gara nyetir budak. Lain hukum anu salah, ada hukum untuk melindungi. Lain ustad anu salah, ada demi pendidikan. Lain budak anu salah, ada wajar budak mah kitu. Saha atuh anu salah? Umi bisi diindung bapana anu salah, kurang merhatikeun kana jadi budakna. Da ustad mah anu nikah teu ceuk. Aya teh sugan guru ngaji ngomong kieu. Barudak majing ke mah liburnya pentingnya urang maling hayam mah sararea. Biasa kan ngomong gitu. Kira cenah teu boga hayam dah. Udah gitu. Atawa guru sekolah, cek guru sekolah teh adek-adek, kita kan hari Minggu suka libur. Kita semuanya masing-masing bawa gawe cari nini-nini di jalan, buat cok sama-sama. Bisa sekolah anu nitah tawuran, sekolah anu nitah teu ecreuh, sekolah anu nitah bacok, tapi kenapa di luar sana loba budak nu masukane bujak bacokan? Kunaon di luar sana loba budak nu bacak moral padahal deusian terus ilmuna jeung akhlak-akhlakna diajarkeun ku guru. Bisi na urang nu jadi kolot lepas landas umi kontrol nu jadi anak teh. Bisi teu nepi sakolahna. Bisi teu nepi ka pangajianana. Tanya hasil naon mun sakolah ieu mun kontrol ku. Ieu mah pan disakolahkeun ku disakolahkeun anak wa teu nyaho budak kelas sabaraha. Oh sia teh lulusnya. Wa teu wauh jeung guruna kitu mah. Bener tak?